Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran Bahasa Sunda kelas 4. Di bab 4 ini akan mempelajari tentang rupa-rupa pagawean atau pakasaban. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dokter pagaweanana ngobatan anu gering, ngaran tempat gawena nyaeta rumah sakit. Ki pagaweanana tukang masak, ngaran tempat gawena nyaeta restoran. Guru pagaweanana ngajar barudak atawa nepikeun ilmu ka barudak, ngaran tempat gawena nyaeta sakola. Ada lagi macam-macam pekerjaan atawa rupa-rupa pagawean atawa pakasaban. Pelajari materi di buku Yudhistira halaman 64 nepi ka 65 buku paket. Pasaban tiap orang beda-beda, biasana gumantung kana tempat tinggal atawa cicingna. Urang padesaan biasana pagaweanana ngagarap sawah, kebon, jeung umah. Tidak deui jeung urang nu hidup di kota. Pakasabanana atawa pagaweanana nu dilakonan biasana jadi pedagang, buruh, pagawe pemerintah, pagawe swasta, wirausaha jeung sajabana. Alhamdulillah, pelajaran tentang rupa-rupa pagawean telah selesai. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.